Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi netizen kaum dangu sadaya, patepang dangu deui sareng dongeng Sunda ti Capruk Radionet. Anu nuju midangkeun carios Balad Siluman, karya Kang Rudian Syah, anu bade nincak ke bagian kagenep. Mugi-mugi kaayaan para wargi netizen sadayana sapapaosna aya dina panangtoyungan Allah Subhanahu wa taala, sehat sakula wargina sareng digampilkeun anu dipimaksad. Oge dina mapag bulan Ramadan ayeuna mugi-mugi amal ibadah urang sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Simkuring tekendat kanuhunkeun ka para wargi netizen sadayana anu parantos sindang ka ieu kanal, muter konten-kontena, mugi-mugi tinekanan sareng katampi. Oge buh bilih aya nu teu acan subscribe, mangga kantun diklik atanapi dipencet wae seratan anu beureum, seratan subscribe dipalih katuhu handapeun videona. Sumawonten kanu parantos subscribe, anu parantos nge-like sareng nge-sharekeun ieu link konten, oge komen, hatur nuhun. Mugi-mugi teras manco di Capruk Radionet. Para wargi netizen sadayana, carios anu kalangkung tos dugi ka kaayaan di mana Ki Tabib Karjan anu ngusahakeun ramuan penawar teluh balung teh sing horeng paragat nyawana ku katelengesan macioh. Tah, kumaha carios salajengna para wargi netizen kaum dangu sadaya? Mangga urang lajengkeun. Nanging sateu acana aya pariwara anu bade ngalangkung. Mangga kapayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko acuk Muslim Fatih dan Vira nyayogikeun angguan muslim istri sareng pameget kanggo murang kalih seueur pisan rupina. Di antawisna aya acuk koko atasan, aya acuk koko setelan, acuk gamis kanggo murang kalih, acuk gamis syar'i kanggo murang kalih, koko kurta Pakistan, oge kaos muslim kanggo murang kalih. Sajabi ti eta nyayogikeun oge acuk muslim kanggo dewasa. Di antawisna aya acuk muslim blus Granada, acuk muslim gamis Marrakesh, angwan muslim tunik Sakura, acuk koko takwa, sareng seueur deui rupina angguan muslim anu dirancang sieup kanggo dianggo sadidinten atanapi kanggo hari raya. Mangga ka para pinisepuh anu peryogi rangsukan kanggo murang kalihna dina mayunan sasih siam atanapi boboran siam enjing, tiasa ngontak ka toko Fatih dan Vira. Aya 3 jalur kanggo icalanana. Kana nomor WhatsApp 08 hiji hiji 233 salapan hiji 7, 08 hiji hiji 233 salapan hiji 7. Atanapi tiasa oge kana Shopee, alamatna gamis anak dan koko anak Fatih dan Vira. Anu katilu tiasa kana toko online Zilingo, nami akuna Fatih dan Vira. Mangga diantos pisan kasumpinganana di toko online acuk muslim Fatih dan Vira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randi tuluy muru asup ka jero kamar khusus.
pikeun bisa ngalaksanakeun niatna hayang ngabantu ka Kitabib Karjan. Kalawan dina pangharepan sagala tarekahna henteu kungsi ngalaman gagal, estuning kudu hasil. Dina kaayaan keur kitu, Kurandi kadenge di luareun imahna aya sora lengkah suku jalma anu keur lempang setengah lumpat, bangun rusuhan. Hayang buru-buru tapi ngadeukeutan ka palebah imah manehna. Teu lila kadenge panto imah sada aya nu ngetrokan ti luar, disusul ku sora lalaki anu ngomongna rada tarik bari jeung ngahegak. Jang Randi, Jang Randi, Jang Randi. Ari Randi waktu ngadenge eta sora teh manehna ngadon terus silih tetep jeung Kartika bangun nu heran. Tapi kituna teh manehna oge gancang mere isarah ka Kartika, sangkan buru-buru mawa Adit ka jero kamar. Kulutrak panto imah gancang dibuka ku Randi. Breh aya tangtungan lalaki rada kolot bari jeung nyorenangkeun sarung kana tak-tak. Keur ngajanteng dina teras deketeun lawang panto, horeng Pakardi geuningan eta teh anu jadi RT di eta lembur. Aya geuning Pakardi. Aya naon, Pak? Wangi-wangi kieu bari hujanan deui. Mangga Pak, kalebet. Randi gancang nitah Pakardi asup ka jero imah. Pakardi teu kaleked, langsung manehna asup ka jero imahna Randi, gek manehna diuk dina kursi bari napasna tembong masih keneh ngahegak. Baju jeung awakna tembong rancucut baseuh ku cai hujan, ngan teu parna teuing. Randi surti gancang nyician cai haneut herang tina teko kana gelas, anu kabeneran geus nyampak aya dina lomari teu kudu nyokot ka dapur. Song diasongkeun ka Pakardi bari gek manehna oge milu diuk dina kursi sejen. Mangga Pakardi. Ieu caina dileuit heula, mangga. Aduh. Hatur nuhun pisan Jang Randi. Katampi. Tembal Pakardi bari langsung ngaleguk eta cai nepi ka beak sabab nya manehna teh keur haus. Sanggeus katingali Pakardi tenang mah, Randi oge pok tumanya deui. Ke. Dupi ieu teh saleresna aya naon Pakardi? Geuning bangun nu mendak karewas. Dugi ka ngahegak kitu deui. Punten we Jang Randi. Tos diganggu ya ku Bapak. Eta tadi teh Bapak kenging laporan tinu ngarona. Cenah mah di jalan anu sunyi aya layon Kitabib Karjan. Nuju nyuuh di tengahing jalan. Malih layona oge teras bade dicana ka dieu, diburayot ku samping kebat, digotong ku warga. Kitu tah Jang. Pangna Bapak lulumpatan datang ka dieu teh. Jawab Pakardi ngajelaskeun kalawan singget. Sedengkeun Ari Randi tuluy ngahulang ngaraga meneng. Setengah terpercaya waktu ngadenge eta beja. Ngan samemeh Randi tumanya deui ka Pakardi, kadenge ku Randi ti kajauhan aya sora lengkah suku jalma reaan jeung anu ngomong menireang. Ngadeuketan ka palebah imah manehna, ngaliwatan jalan anu kacaangan ku lampu patromak. Tuh, Jang Randi. Karek daratang geuningan anu mawa loyona oge. Tuh. Ceuk Pakardi bari jeung nempo noong kaluar tina kaca. Alah, sumohon wae nya. Geuningan seueuran ngagotongna oge Bapak. Bari kaleresan deui hujan ge tos raat ieu. Hayu Bapak, urang kaluar. Urang papakeun anu sumping. Tembal Randi bari langsung cengkat tina tempat diukna, ngajak Pakardi mapagkeun anu daratang mawa layon. Randi harita teu loba deui tatanya ngeunaan warga anu meh kabeh tembong ngaleut ngagiringkeun anu ngagotong layon ka tempat imah manehna. Sabab mata kitu ge kabeh geus nyarahoeun nya dibejaan jeung dititah ku Pakardi ti anggalna. Sedengkeun Kartika anu keur aya di jero kamar manehna tuluy ramisak waktu ngadedengekeun kana obrolan Randi jeung Pakardi di tengah imah. Bari ngusapan sirahna Adit anu sinasare deketeun lanceukna nyaeta Irfan, Kartika mah terus ngagerentes dina jero ning ati. Kitabib Karjan, hapunten abdi ki, manawi teh aki moal sanyana ngorbankeun nyawa kanggo ngabela kulawarga abdi.
Abdi janji abdi moal bade hilap kana jasa Aki danget ayeuna Aki. Gitu cek gerentesna hate Kartika dina waktu harita. Malah eta kaayaan teh kaalaman oge ku Rukmini anu kara kahudangkeun tina sarena. Meh bareng keluar ti jero kamarna jeung Kartika terus tumanya bari jeung netep antep ka Kartika. Teteh, kunaon di luar bet seueur jalmi. Eta teteh bet rami sakitu. Nah kunaon deui? Kartika gancang ngajawab. Kitabib Karjan Rukmini tilar dunya. Kutan, Kitabib Karjan tilar dunya. Temba Rukmini kaget, leng maneh nangahulang. Asa teu percaya meureunnan Rukmini teh, lamun seug eueuh buktina mah. Kartika kadenge nyarita deui. Bener pisan Rukmini. Kitabib Karjan teh puguh memang geus tilar dunya. Pakardi sorangan anu mere wartana Kakang Randi oge tadi. Duh, kumaha atuh teteh? Lamun kitu mah carana Kang Jahit oge moal bisa kaubaran meureunnan. Aduh, ari Kitabib Karjana ajal mah moal aya harpan deui. Har. Nah Rukmini bet nyarita kitu atuh. Ulah putus asa kitu atuh Rukmini. Kudu panjang harpan. Da teteh oge komo lanceukna puguh sarua. Keur ulang mikiran ieu masalah. Ngan pikeun saheulaanan mah urang teh kudu sabar heula. Entong ngarasulah. Mata kitu ge can waktu nawe meureunnan Jahit menang ubar anu pasti. Ya, angguran mah urang teh kudu ngadua munajat kanu kawasa. Sangka Jahit cing bisa pulih deui ka kaayaan ku cara obat anu cejen. Nya, atuh ayeuna Kitabib Karjan anu geus tilar dunya. Hayu urang urus aku mamistina ku urang. Eta ge itung-itung melang tarima ka Kitabib Karjan. Anu geus rela ngorbankeun nyawana pikeun bantu urang Rukmini. Ceuk Kartika terus ngupahan ka Rukmini oge sabenerna ngupahan ka diri sorangan anu sarua-sarua pada hanjelu pisan hatena. Leuwih nati eta Rukmini katut Kartika oge memang sarua surti kana kaayaan Kitabib Karjan anu ajal teh yen ajalna Kitabib Karjan teh memang akibat pokal polah nama cioh ngan duanana harita tuluy jarempe. Henteu kungsi loba deui carita naon-naon di hareupeun warga mah. Ocapkeun ayeuna di luar imah harita Randi tembong gogodeg jeung hanjelu pisan hatena. Hanjelu taya hinggana sabab dirina rumasa henteu bisa ngajaga jeung ngabantu ka Kitabib Karjan kalawan tanggung jawab. Randi teu wudu manehna ngecelakeun Cimata. Gambaran tina hatena anu keur sedih. Ras kanasibna Kitabib Karjan anu ayeuna tilar dunya mangsa melaan kula warga manehna. Ari Randi sorangan nyatana can bisa mulang tarima. Layon terus dibawa ka jero imah, digolerkeun di tengah imah dina amparan samak. Sina nyirah ngaler dirurub ku samping kebat, pikeun terus dipulasara sakumaha mistina. Peuting harita mah di imahna Randi geus tembong deui loba jalma nu ngagimbung anu niat arek narempo jeung anu rek milu mulasara eta layon. Ceuk anu teu apal ti mimitina mah nyangkana teh dulurna Randi we nu maot ngadadak. Rek ulin ka imahna Randi ngan teu jadi sabab kaburu maot di tengah jalan cenah. Nyapedah eta we layona bet kudu dibawa ka imahna Randi. Nalika layona Kitabib Karjan keur dimandian ku tukang ngawordonan, kabeh lalaki anu parang ngamandian layon puguh pada gogodeg jeung kaget. Sabab atra awakna Kitabib Karjan teh geuning sarontak raca tapak macok jeung ngegelna sato galak. Kulit jeung dagingna nyarengled leungit sawareh mungguh mata kuatir anu nempokeun. Randi sorangan hatena puguh geus yakin sapinuhna. Yen Kitabib Karjan teh ajalna memang lantaran disantet ku macioh. Anu nganggap Kitabib Karjan geus wani-wani menta ramuan khusus ka manehna ditahan Randi. Duh, deudeuh teuing Kitabib Karjan. Gara-gara kuring, anjeun ayeuna jadi cilaka.
Anjeun niat arek ngabantu ke kulawarga kuring, tapi nah nyawa anjeun anu terus ngalayan jeung nyaan maniku tega ari macio manehna betega nanda sakit tabib karjan anu tetuah teu dosa. Tapi tetang ieu kabeh memang gara-gara aing, sabab dalamun seuk lain gara-gara aing mah kita bib oge moal ngalaman nasib seperti kieu meureun. Hate Randi tuluy ngarakacak puguh manghandeulkeun pisan jeung hanjelu taya papadana, malah terus nyalahkeun diri sorangan kaduhung sabab gara-gara manehna ayeuna kita bib karjan jadi tilar dunia ku pokal polahna macioh anu estu kejem telenges tindakanana. Ku sabab wanci teh harita memang geus rek deukeut ka tengah peuting, mangsa waktuna pikeun sakabeh jalma rareureuh. Akhirna layon kita bib karjan anu meunang ngamandian teh kapaksa dipetingkeun heula setengah peuting. Cukup diboehan heula can waka dikurebkeun. Sabab walura teh ku wanci moal aya warga nu purun ngalikeun kuburan dina wanci tengah peuting. Ku kituna ayeuna urang tunda heula ieu hanca pikeun engke sampeureun deui mangsa nyokot ninggalkeun. Ayeuna urang kocapkeun di imah na Macioh. Harita Macioh kadenge keur ngeh-keh seuri patembalan jeung sora seurina Halimah anu bangun keur mareunang kabungah. Beda jeung kaayaan di mana Randi anu keur bela sungkawa. Aduh, eta ilmuna emak memang hebat, mak. Tatela bener, kita bib karjan ayeuna geus ajal binasa ku emak. Manehna teh paeh utah getih, alatan disantet ku ilmuna emak anu memang hebat. Ceuk Halimah anu geus ngahaja nyempetkeun diri nuturkeun lengkahna kita bib karjan ti kaanggangan. Bari jeung nyumputkeun diri di balik tatangkalan, dititah ku Macioh pikeun ngabuktikeun bener henteuna ku sorangan. Ngeunaan kita bib karjan anu bakal ajal binasa ku leungeunna Macioh lantaran disantet. Sanggeus dibuktikeun mah tetela bener kita bib karjan teh nya geus ajal binasa. Gura-giru harita Halimah balik deui ka imahna Macioh samemeh loba jalma anu manggihan kana kaayaan kita bib karjan. Sok komo deui mergo dirina anu keur ngintip ti kaanggangan. Yo, matakan tadi oge cek mati kumaha. Maneh tong waka bawel, tong waka bawel, loba tatanya nya. Komo wani mah hido mah ka emak. Rasa maneh bikang mah bibirna aya opat. Ngomong teh ngetewel we, siga segala ditabeuh. Ditabeuh naon deui ayeuna? Seng ditabeuh, rantang ditabeuh. Yo, jeung tadinya yo, sebenarnya mah teh memang ngahaja. Mikeun eta ramuan kasih karjan tengan sakadar mancing wungkul. Sangkan dirina gancang balik, ninggalkeun imah emak. Yo, emak teh memang geus mung lila-lila dirina aya di dieu. Jeung maneh oge teu kudu ngarasa sieun ku si karjan sabenerna mah. Sabab emak memang geus boga rancang pikeun ngabinasakeun si karjan samemeh manehna bisa tepi balik ka imahna si Rani. Ngarti? Mohon mak, mohon punten abdi mak. Aduh, abdi tidak tadi rumaos bawel segala ditataroskeun ka emak. Matak omat mak, emak ulah bendunya. Abdi tadi rumaos teu acan ngartos da atuh mak. Ceuk Halimah anu gancang nembalan bari jeung ngeluk tungkul. Ari Macioh harita gancang nyarita deui bari toleh jeung seuri. Kumaha pasti dihampura sanyi. Kitu deui emak sarua kudu dihampura ku maneh. Sabab emak tadi rumasa geus tampiling pipi maneh. Jeung maneh ayeuna umat geura siapkeun diri.
sabab penting ieu maneh bakal ngajadi laki rabi jeung jin Batara Kala. Sumuhun mak, puguh ti tadi keneh oge abdi teh tos siap pisan mak. Tapi iraha atuh mak, abdi tos teu sabar ya. Tuh para kaum dawuh ge tos teu sabareun, hayang geura apaleun. Abdi ge hoyong geura prak ngalaksanakeun syarat anu kadua. Tembal Halimah meuni segut Malik tumanya ka Macioh lantaran Halimah memang geus teu sabareun ti tadi keneh oge. Hayang geura prak ngalaksanakeun syarat anu kadua. Nyaeta pikeun ngahijikeun patali batin jeung Raja Jin. Hana matuk itu Halimah. Ayeuna urang dimimitian wae upacara teh. Nya, sabab ayeuna waktuna geus deukeut ka tengah peuting ya. Bok na Macioh anu memang harita teh waktu geus nembongkeun jam 11:30 peuting. Dina harti ngan tinggal nungguan waktu setengah jam deui hayang tepina kana waktu jam 12 peuting teh. Macioh tembong lempang pangheulana bari jeung bongkok-bongkok wae make iteuk. Muru ka kamar khusus anu kungsi ditembongkeun kaayaanana ka Halimah waktu tadi beurang. Sedengkeun ari Halimah bari jeung lempang teh hatena mah puguh kaketegan. Kabayang kumaha rasana kawin jeung Raja Jin. Mangsa dirina hayang beunghar terus muja ka siluman. Cindek namah Halimah teh peuting harita bener-bener ngalaksanakeun niatna anu puguh musyrik bakating ku poek-poekna akal Halimah dina waktu harita. Tega ngahianat kanu jadi salaki sakaligus wani ngerumpak kana kodrat. Peuting harita kaayaanana teh munguh matak pika keungeun pikeun urang lembur Cidadap mah. Anu tadina simpe teh ngadadak jadi saheng ku sora angin anu ngagelebuk tarik pisan di luar. Diselang ku sora anjing anu babaung ti kajauhan. Bangun nu ngahajarek nganteur jeung nyaksian kana jalana upacara pangantena antara Halimah jeung jin Batara Kala anu baris dimimitian peuting harita. Bareng jeung pancegna waktu jam 12 peuting. Hawa teh munguh meujeuhna keur tiris, keur meujeuhna ngareunah sare awak di bulan ku simbut. Tapi pikeun Halimah mah lain deui caritana harita teh. Manehna ngadon terus ngahaja ngeueumkeun awakna semet dada kahanap dina jero dreum. Eusina cai tiis kembang 7 rupa anu geus disadiakeun ti anggalna ku Macioh dina eta jero dreum. Awakna dibuligir, buuk panjang dirumbaikeun. Ngahaja sina kabaseuhan ku cai kembang 7 rupa nu aya dina eta jero dreum. Saacana Macioh kungsi kontak batin heula jeung jin Batara Kala. Samemeh Halimah datang deui ka imahna Macioh peuting harita. Pikeun nyaritakeun yen ti alam manusia aya hiji wanoja geus ngarumah tangga niat rek muja ka bangsana daek dipihukum ku bangsa jin. Tur alasanana hayang beunghar jeung meunang katurunan anu cukup. Halimah tembong meremkeun dua panonna rapet-rapet. Marangan dua leungeunna anu terus sidakep nempel luhureun dada. Bari teu poho, Halimah terus ngarapal hiji mantra pamerean ti Macioh ti samemehna. Lila kalilaan mah cai anu aya dina jero dreum teh ngadadak ngagolak. Ampul-ampulan bijilan haseup siga nu terus panas. Tapi teu kitu, ku Halimah eta cai teh tetep karasana mah tiis teu robah jadi panas. Eta kaayaan teh malah bet nyebarkeun hawa aneh kana sakujur badanna Halimah. Karep mah badan Halimah teh hayang aya nu nyungsi sapuasna. Berekbek cai nu dipake ngeueum ku Halimah ngagolakna mungguh beuki motah bae. Mangsa Halimah teu eureun-eureun ngarapal mantra. Anjing ti kajauhan kadenge beuki tarik babaungna sarua jeung angin peuting anu ngagelebukna beuki narikan. Keur kitu kadenge Macioh anu masih keneh aya di eta rohangan teh maturan Halimah terus ngomong sorangan. Ngomongna semung ngahaleuang. Batara na
Patarina duh ya gerak ka dieu utut ingin bagea Jajaka-Raspati bagea geraan kasukana ieu wanoja Cep, sora Macioh langsung jempe. Telila peledug hasep menyan nyambuang di eta rohangan, munguh matak segah kaambena ku Halimah dina waktu harita. Di luar peuting anu poek teh tembong aya cahaya warna beureum ngablesat di awang-awang meulah mega, terus nutug rek turun nembus kana suhunan imahna Macioh. Tuluy muru asup ka jero tempat ritual, sakaligus kana jero dreum eusi cai kembang 7 rupa tea jeung badana Halimah anu milung heueuh. Kajadian saterusna mungguh matak aneh jeung kaget, sabab cahaya warna beureum anu harita datang teh jol ngajanggelek wae jadi jeri makhluk anu pikasieun rupana. Maturan Halimah anu masih keneh keur mandi kembang. Para wargi netizen sadayana, rupina cag heula carios balad siluman dugi ka dieu heula. Kumaha terasna etah ritual Halimah anu nuju kawin jeung jin Batara Kala. Mangga teras manco dina dongeng Sunda ti Capruk Radionet. Sim kuring tekendat nada dihapunten kana sagala rupi kakirangan sareng kalepatan salami medar ieu carios. Boh pilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa sanes kenging ngahaja-haja mung estuning kaleresan wae. Atuh mudah-mudahan aya hiburanana, aya mangpaat sareng aya hikmahna tina dongeng Sunda anu dipedar ti ieu Capruk Radionet. Sim kuring sejamit mundur, salam baktos, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.